Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi channel YouTube dina channel Mang Dina Mara. Aku mada ramang sadayana pamugi bae sehatnya margi. Sehat jasmanina atuh sehat rohanina digambirkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina nya. Ayeuna lindungan atanapi panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim kuring siang karayan wengi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian nu ka-18 wargi kanggo dinten ieu. Hanca urang katunda bagian nu ka-18 urang nyariskeun harita Parid sareng santana di mana santana harita ngajak ka Parid pikeun menangkeun duit supaya munjung ka buta marginya cenah. Da kumaha rajing naik carita wargi mangga kudu jeung ngadamkeun wae tang-tang landung pang beberah mana. Wargi Parid teh butuh ku duit. Tapi embung ku hasil munjung ngan inget yen manehna teh butuh ilmu naon bae. Asal anu yakin benerna, yakin ayana, ulah ngan sakadar beja nya wargi. Nah, jeruju aya niat hayang ngajajal manehna teh. Jadi hitung-hitung neangan luang ejeung pangalaman teh. Nah, bener buta teh aya pok harita manehna ngomong. Mun nya sakadang buta bisa mere dunya berana, uing ge hayang ngajaran, tapi di mana ayana eta teh? Jeung kumaha carana di? Kitu ceuk Parid. Geunaan carana akang sorangan ge can nyaho. Urang tepungane kuncena ngan ari tempat nama di basisir laut kidul, teu jauh ti Nusa Kambangan cenah mah tah. Tadi dinya aya gunung, tah di lamping gunung belah kidul aya guha cenah. Tah nya di dinya atah pamunjungan buta anu rohaka mah. Jadi akang gerek ka dinya ayeuna teh. Jadi lamun ujang arek milumanya, hayu. Kitu ceuk santama harita atoheun aya batur ngomong. Nya hayu lah, hayang nyaho Kang tapi cik menta dahar saeutik mah yaduh, uing teu kuat ku lapar teh. Geus 10 poe teu kararaban sangu. Ukur ngadaharan pupucukane jeung bebetian. Kitu ceuk Parid terang-terangan sabab awakna lungse. Nu bener ieu teh jang. Santama heraneun lantaran asal percaya kana omongan Parid. Kasebutna bujang kagok can nincak dewasa tapi geus kuat teu dahar sangu. Na make teu bener Kang. Ieu awak sakieu leuleusna suku teu aya tanaga geus eueuh kakuatan keur leumpang ieu teh yeuh. Kitu ceuk Parid bari ngusapan bitisna. Samtama muka buntelan kurah kore sakedeung gorehel bungkusan song dibikeun ka Parid bari nyarita. Nyamun kitu mah yeuh dahar ieu lumayan lah tambah kosong teuing peujit. Mun geus jagjag urang leumpang, urang ka basisir laut kidul. Nuhun atuh Kang. Parid harita kacida atuheunana lantaran manehna kacida ngabutuhkeunana kana dahareun teh. Harita keneh ditarimakeun sarta didahar maningali med nepikeun ka beakna. Satuluyna wargi tah samtama jeung Parid geus teu asa jeung jiga. Lantaran silih piapekeun diri masing-masing butuh ku pibatureun. Parid atuh bungah deui sabab boga sobat jeung asa aya tuturkeun deui. Nu akhirna Parid teh nuturkeun ka samtama. Ngajugjug nyatana ka daerah Banjar nu engkena bakal kebat ka Cilacap neangan hiji gunung anu ceuk beja bisa mere kabeungharan cenah. Kebat lampahna santama jeung Parid leumpang cepet maju ngetan nyorang jalan satapak turun gunung unggah gunung nyorang lebak jeung sampalan sakapeung nyorang lembur padusunan desa gede desa leutik. Ari barang daharna mah kawas nu geus sakapamanggih weda teu babakalan tea. Kitu jeung kieu oge unggal poe kitu we lalampahan teh lila deui sabab lamun ku jalma sehat mah sapoeun. Kumaranehna mah 2 poeun da leumpangna sahayukna teh. Nurutkeun kakuatan awak henteu dibareg-bareg, pokona mah asal nepi weh kanu dijugjug.
Wargi urang gancangkeun carita baenya. Tak sanggeus lempang saminggu lilana jog anjo ka Banjar, pakaian geus teu puguh rupana oge. Rawing kalotor jeung bau kesang di da tradisi seuseuh. Ari salin anu dibabawa teu dipake sabab aya rencana sejen. Nya harita kaparengan tengah poe mata haridang bayeungyang kesang ngucur atuh awak galiung seh. Parid ngajakeun heula gek diuk handapeun tangkal kai anu ngiyupuk. Atuh santana ge eureun sok buntelan ditunda pok ngomong, "Parid, urang teh geus teu boga duit pisan yeuh. Teu boga keur ongkos, teu boga keur meuli dahareum. Nu pentingna mah teu boga keur meuli sasajen ieu teh da tangtu kuncen teh menta syarat-syaratna ka urang eta teh." Cik, ari kumaha mun kitu? Lah, nah susah-susah teuing. Jual baju kuring tak lah. Ajan teu aralus ge da asana mah pedor keneh, payu lah kalowak mah. Itu cek Parid geus teu mikirkeun keur salin. Pokona mah pangabutuh hayang kacumponan. Pugu tujuan akang ge kitu. Deui teh mawa baju sesetel ieu teh. Di barito can dipake digegendol we dina buntelan. Cik urang tawarkeun yeuh tapi kudu make teknik ieu supaya rada gede payuna. Kumaha carana nya? Cik Santama. Teuing atuh. Cek Parid bari kerung. Cik mikir pokona mah urang teh butuh duit. Tapi ulah menang maling, ulah menang nipu. Tapi hese yang anu halal teh yeuh. Taina aya jalan carana teh ngajual barang. Tapi dibeulina hayang mahal supaya cukup lah keur nyumponan pangabutuh urang. Cik kumaha? Kek Kang urang mikir heula tuh. Cek Parid harita bari terus manehanana teh mikir. Reungah uleung kitu ras inget ka aki-aki nu embung disebutkeun ngaranna teh. Parid seuri sorangan terus nangtung red ka kenca red ka katuhu neangan tempat nu sunyi. Neangan naon Parid? Cik Santana heraneun. Hayang kiih Kang. Parid ngabohong. Tuh di ditu tuh nu bunyi tuh. Cik Santana nunjuk ka gigireun benteng anu geus amburadul. Batana geus saroplok sawareh. Parid ngagugu terus muru ka dinya. Ari pek teh nyawe bunyi jeung barala deui moal aya anu nenjogeun. Parid harita teh diuk di dinya malah mah nyarande kana tembok butut teh. Terus beureum bari ngabayangkeun rupa aki-aki nu bareto menta dahar teh. Nya teu sisa 10 menit hiuk aya angin ngagelebug tatang kalanting panandod. Tapi teu lila les deui angin teh leungit ukur ngahiliwir lalaunan. Teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug jol aya aki-aki kundang itu nyampeurkeun ka Parid bari batuk lalaunan. Parid seuri apaleun ka eta aki-aki pok ngomong, "Bagea ki, wilujeng sumping." Bari dipelong. Agi teh baranas ceuli ieu. Jeung inget ka ujang deui. Naya naon anak ieu? Aya naon? Ceuk eta aki-aki bari ngajanteng panonna melong ka Parid. "Ugu abi teh mangi kasusah ki. Hayang menang duit tapi emung nipu, emung maling. Cik kumaha carana ieu?" Ceuk Parid terang-terangan ka eta aki-aki. Kudu aya jalan. Kudu make syariat. Syariatna mah ngajual acuk ngan tilas ieu teh ki. Ceuk Parid. Jiga wae eta tawarkeun bari bejakeun eta pakaian teh pakaian aneh kitu. Lain pakaian samanea. Sebut keneh mun make eta pakaian bakal bisa ngalingit. Lamun anu meuli menta bukti sok pake heula ku hidup. Engke ku aki disimbutannya di halangan. Sina teu kacirieun. Pasti payuna mahal. Atuh puguh we sami sareng nipu eta mah. Ceuk Parid, henteu. Teu nipu. Asal ujang ulah matok harga. Genelah sina sakawani itu. Mun sakira kaharti pek jualnya. Mun teu tawarkeun di kan sejen. Nya mangga ari kitu mah ki. Nanging teu kada sadayana atuh ari kitu mah. Sasetel ge cakap jiga nanya ki. Ceuk Parid mani marah mai. Kumaha pangabutuh ujang eta mah. Rek kabeh empek. Moal kabeh teu nanaon. Jung rek usaha maki rek balik. Mangga ki nuhun ki. Parat omongan Parid les si aki teh ngiles. Teuing ka mana jigna.
Atuh harita teh Parid oge teu nyahoeun geus kitu mah terus bae Parid teh nyamperkeun deui ka Sanjaya. Datang-datang pok ngomong, "Kang, urang juale baju teh keun ku kuring ngawarkeunana lah. Yuk urang kanu loba jelema lah. Nganu lah kagok ieu teh nya. Urang sakaliana lah kanu loba duitna." Ceuk Parid, "Ah, sarua kanu loba duitna ge da moal wanieun meuli mahal. Sabab ari barang beli mah gumantung kana barangna." Ceuk Santana, "Nya kumaha engke we lah urang jajal heula." "Nya hayu atuh teu loba jelema di pasar. Urang tawarkeun kan boga toko lah. Sugane daekeun meuli keur jimat sugan." Kitu ceuk Santana banyol. Geus kitu mah beral duanana lempang mapai sisi jalan muru ka pasar. Kenca jeung katuhun jalan loba toko ngajajar anu gede nu leutik jeung anu meujeunna. Nya barang go kahareupeun toko anu gede. Parid ngarandeg terus muka kantong nyokot baju hiji. Geus kitu ngareret ka Santana nu direret kerung pok ngomong, "Maneh mah ngalindur Parid, piraku rek ngawarkeun baju dekil kanu boga toko pakean? Paling ge diseungseurikeun euy. Keun lae lah diseungseurikeun ge asal terus saya dibeli." Rek meuli kumaha? Paling ge nyebut anu kurang saeundan. Akang loba pisan ngomong, "Ieu tuturkeun ewing lah." Parid teu marire ka Santana anu satengah hate. Tapi ari nenjo Parid asup ka toko mah Santana oge nuturkeun harita. Bareng geus ka toko, aya mojang anu geulis nyampeurkeun sura-seuri amis mudi pok nanya pikaconggaheun, "Palain naon, Kang?" "Teu hayang nanaon nyi akang mah. Hayong terange sareng anu kagungan toko aya kitu." Ceuk Parid bari rudat reret nempoan pake anu pinuh satoko. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda di rendanget ieu nya dina YouTube-nya dina channel @mangdinamara. Kasadeanan jeung ngadaungkeun bae nu caketan tebina saha bae di mana bae ayana warginya. Udah jeung ngadaungkeun aya dongeng etang-etang landung pang beberahmana. Mangga urang ngajingkeun carios ngadu teluh bagian nu ka-18 ieu. "Aya itu paling itu. Mangga we kalebat." Ceuk Nyi Mojang bari nunjuk ka dununganana. Parid seuri bakat ku ato terus lempang di muru kanu boga toko. Meme tepi nu boga toko nyampeurkeun lempang nang gegag berat ku beuteung nu budayut. Make kaos oblong jeung calana gomrang, sukuna oge make sendal capit, kacamata ngalek-lek jiga arek murag. "Rek meuli naon, Jang? Meuli kameja tawak olor. Tuh, kari milih dina lomari bisa yang nu murah eta tah. Da ralus eta oge." Pokna bari tanjak tunjuk kana barang dagangan nu ngajajar. "Punten Pak, abdi mah moal meser angoan angin bade ngical." Ceuk Parid bari nembungkeun baju kanu boga toko. Atuh mani ngajenghok nu boga toko teh harita. Eraneun nenjo Parid anu pakeanana dekil asup ka toko nawarkeun baju. "Ujang teh ngalinur atawa heureuy ieu teh. Sing bener ulah ngaheureuyan ka saya. Saya asa dihina di dieu teh loba baju. Terupa-rupa warna-warni keuna nahaun meuli baju kitu. Anu kitu patut nambeujeuhna dipake elap. Kaloak ge moal aya nu meuli." Ceuk nu boga toko bari bangkeun nu baeud. Asa dihina meureun, Santana mage harita kekereuceuman eraeun. Lantaran geus kasawang ti tadi keneh pasti bakal kituna teh. Jang. Ayo urang kaluar, Jang." Santana ngaharewos. Cicing Kang, lain butuh duit." Ceuk Parid dada mencereng. "Ilik geura balik ka ditu. Arek naon ngajual nu kitu patut eta." Nu boga toko beuki ambek harita. Tapi Parid teu reuntas pangharepan. Pok ngomong deui bari nembongkeun bajuna. "Ulah wakabendu, Pak. Geradangkeun lanya abdi teh jelema miskin. Tapi najan miskin jeung sagala teu boga da mung ari dihina mah. Sabab abdi mah tara maling, tara nipu, jeung tibatan maling jeung nipu mah leuwih hade paeh lang layeuseun. Taina abdi datang ka dieu, kahiji butuh duit, kaduana nyaah ka bapa nu sae manah. Bapa kagungan toko pakaian. Ulah pakaian biasa wae nu diical teh. Pakaian luar biasa ge kudu kagungan, Pak." Ceuk Parid bari pepetah. Tukang toko geus da hayangeun ngadenge tadi nama. Tapi
Diberi keterangan kitu jadi penasaran, melong ka Parid bari nanya, baju luar biasa kumaha ieu teh? Ieu baju nu bari diical ku abdi saresna mah sanes baju sabaju-bajuna Pak. Tapi ieu teh baju hiji satria zaman baheula anu aya manuatan. Sabab ieu baju teh urut bapak mang tahun-tahun. Maksud teh urut tapak mang tahun-tahun Pak. Lah maaf yo. Mun diical ka jalma saliwat mah teh lebar Pak. Oge moal aya nu kuat mayar jelema somahan mah. Nemai ku abdi ditawiskeun ka bapak sabab ngan bapak anu pantes mibanda ieu baju. Sanes kanggo anggoeun. Da abdi ge terang atuh anggoeun mah seueur anu sae. Da ieu mah simpeneun di anggona sawaktos-waktos upami diperyogikeun. Naon hasiatna ieu teh? Tukang pakaian beuki penasaran. Bari bunga hatena mah tapi teu langsung ngajawab, tapi bulat beuli teh heula. Sagala dicaritakeun ngarah nu boga toko beuki penasaran. Tapi laila mah pok ngomong anu pentingna. Ieu baju upami dianggo ku sing saha bae, eta nu nganggona teh bakal tiasa ngaleungit. Moal katingali ku batur. Ieu teh kalintang ageng mangpaatna komo anu kagungan artos seueur mah supados aman tina inceran nu jarahat, anggo ieu pasti moal katinggal ku anu jahat. Atanapi bade nyumput teu kedah nyempoh di kolong meja. Anggo baju ieu pasti moal aya nu ningalieun. Ceuk Parid harita pepeta. Samta mah harita gogodeg ngadingi omongan Parid hariwangeun bisi teu bukti. Jeung sieun dituding tukang tipu. Tapi pasti beuki matak bingung pikeun manehna. Tapi teu waniun ngomong ngahenen bari ngabandungan. Bisa dibuktikeun heula kitu. Cik nu boga toko ngomongna beuki leuleuy teu kawas tadi. Ke urang pake ku abdi Pak, mangga tingalikeun. Parid harita henteu asa-asa rap baju dipake, bari hatena sasamat kaki-aki nu mere bong bolongan tayang. Barang rap baju dipake, les Parid teh ngiles teu katenjo. Atuh mani bengong nu boga toko teh kitu deui santama. Sajungjungan mah harita jempe teu aya nu ngomong. Tapi di laila mah harita pok anu boga toko teh ngomong deui bari mencerong ka palebah ngilesna Parid. Mangga cek Parid bari terus ngalaan di bajuna beri katenjo deui. Samtama ogi gogodeg muji kana kahebatan Parid. Malah teu wani ngahina ayeuna mah. Sabab geus bukti bieu yen Parid teh jajaka sakti. Ari nu boga toko marah mai pok nanya deui, sabaraha ieu hargana jang ieu? Nya abdi mah lain padagang, teu ngartilah kana soal jual beli mah. Ngan abdi teh butuh duit keur ongkos perjalanan, keur bakal jeung keur nyimponan bubutuh we. Mun abdi niat jahat kali make ieu baju, terus saya nyokotan duit unggal toko, pasti bebeunangan jutaan. Tapi abdi mah teu hayang, sabab eta teh maling ngaranna. Ayeuna mah upami bapak pariogi ku acuk ieu, bangawe galeuh Pak lah. Perkawis pangaos mah teu langkung bapak eta mah. Ngan abdi yakin bapak teh kagungan kawijaksanaan, tiasa ngabentenkeun mana barang sae sareng mana barang awon. Kitu we lah di abdi mah. Ceuk Parid teu menta bayaran sakitu sakieuna. Heuh, susah atuh ari kitu mah teh. Dibayar murah bisi saeutik teuing. Dibayar mahal da teu boga duitna. Cobi atuh hayang ngupingkeun heula abdi bade mayar sabaraha? 100.000 cukup. Teu langkung bapak abdi mah sakitu sakieu ge bade nampi we. Kumaha tuh ujang teh teh. Tadi ge tos disebatkeun. Abdi mah sanes ahli ical galeuh, teu ngartos kana patokan harga Pak. Mangga we tamanjangakeun ka bapak ngan ageng aritna pembayaran ti bapak engke aya pangaruhna kana usaha bapak. Nu boga toko ngauleng dilalila pok ngomong deui. Yap kadiekeun bajuna ieu. Waba dibayar 200.000. Mangga Pak. Parid atoheun song baju teh dibikeun anu boga toko gesut muru meja. Gek diuk serolok muka laci harita keneh milang duit. Lambaran wungkul deui manik jaleger bro harita dibikeun ka Parid. Ye jang bapak nampa barang nanya masrakeun de artosna. Abdi nya kitu nampi artosna Pak. Nyangakeun barangna sing mangpaat di angona sing enggal kagendosan di artosna.
Cek Parid bari nampanan duit anu lain saeutik, samta mama bengong asa dina pangimpian. Nuhun jang nuhun. Teu panjang nu kapicatu harita keneh Parid jeung Santana kaluar ti toko. Bari ngagembol duit anu lain saeutik. Limpangna saoge salse teu jiga-jiga anu atoh. Padahal dada kembung hate bungah, regreg pageuh gede harpan. Sanggeus aya di luarin toko, Santama harita muntangan kana tak-tak. Reg Parid teh eureun, bari ngalieu harita ka Santama. Aya naon Kang? Lain jang, nagening boga kabisa kitu eta. Na nya eta baju teh bisa dipake ngaleungit jang. Mun nya kitu mah, nah make dijual urang pake usaha we atuh. Cik Santama harita rada hanjelu meureun. Manehna ge kabita ku baju ajaib mah. Ari ku akang, rek digunakeun kumaha? Ari teu katenyo ku batur mah bari, sakayang bisa dilaksanakeun. Pokona mah beres we lah, hayang nanaon ge bakal laksana. Tapi Kang, teu kaciri teh ku manusa. Dari ku pangeran mah katingalieun. Mun akang cakat sokot bari ngagunakeun baju ajaib anu teu katenyo ku batur, nya maling teh ngaranna Kang. Ulah kitu kuring teh satuju Kang. Kitu ceuk Parid da keukeuh manehna mah embung lamun kudu maling. Kaharti ku akang ge jang. Da Kang ge kungsi diajar ngaji jeung nyaho we kan asal jeung bener, tapi ari sakalieun kapisek mah naon salahna. Ceuk Santama jiga nu geus pareum uteukna. Kapangaruhan ku hayang beunghar tina panas ku mitoha. Akang keur naon ge kituan Omoh nu geus nyaho mah leuwih gede dorakana Kang. Nu teu nyahoona mah dihampura keneh sabab can nyaho tea. Tapi nu geus nyaho salah jeung bener mah dina ngarempakna teh doraka pisan eta teh. Ulah Kang ulah gigituan Kang nya. Jeung deui apan bajuna ge geus dijual. Ye duit pek gunakeun ku akang lah. Arek dipake naon Kang? Pek najan nepi ka beak lah kuring arido. Asal ulah aya pikiraneun hayang untung tina enteng pamali lah. Ceuk Parid harita teu bosen ngalingan ka Santana anu memang umurna masa luhureun. Eta mah waktosna wargi YouTube dina channel Edmang Dina Mara. Cerios ngadeteluh karangan kilik sabagian anu ka 18 wargi dicekapkeun dikeun ka dieu bae nya. Pamugi katampi atuh kalayan kabingahan. Kalayan insyaallah dinten enjing na waktu anu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang dangkeun deui dina carios ngadu teluh ieu. Oge ulah hilap subscribe-na diantos pisan ku Mang Dina Mara. Sakali deui ngaturkeun nuhun kepada sanesana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.